Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajeun pisah manan serah bagian kedua. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mangga juragan, nuhun walar hardi bari mabandapan samalah bapana ge pipilueun dodongkoan bari panon karacam kerecem siganya panon anu teu ningali. Come here. Ceuk hiji tentara Belanda anu tas nyarita jeung hardi teh ngomong ka baturna mun ceuk basa urang mah ngajak indit ka batur-baturna. Anu harita keneh eta tentara Belanda anu limaan teh arindit deui maksudna teh yalian deuk matroli. Anu teu lila sanggeus tentara Belanda areuweuh mah pok hardi ngucapkeun kieu. Alhamdulillah nuhun Gusti. Ceuk hardi batina mani asa bungangang domeh tipu daya manehna teu kacirieun. Hardi bapana ngaharewas bari panon mah tetep masih keneh dipereumkeun. Kumaha urang teh tuluykeun entong ka imah. Ah kagok bah saeutik deui. Keun bae itung-itung ngalongok we. Ayana keneh henteu na imah urang. Ongkohanan kabeneran Belanda keur nyered ka kidul. Najan urang balik deui ge. Man atuh boro-boro ceuk bapana bari nyurungkeun tak-tak hardi. Nitah maju deui lempang kalawan cara anu tadi saperti anu musafir teh masih digunakeun keneh. Aduh bah, ruksak geuning imah urang teh. Ceuk hardi bari ngarandag deket kandang domba kosong. Ruksak kumaha kaduruk? Bapana nanya. Henteu ari kaduruk mah, ngan itu we kentengna bololongor jeung bili karancang. Kawas nama tapak pelor walar hardi geus kitu mah lempang deui kalawan panon bapana dibentakeun kulantaran geus tepi ka imahna jeung kabeneran kaayaan di eta tempat meni jempling nakar teu matak sieun samodel tempat nu tadi. Bari jeung nya ge imahna Suheli sisi kebon awi. Teu kungsi loba catur deui hardi jeung bapana arunggah ka imah katingali di jero imah meni barala jabaramat lancah jeung kakebol meni pakurawat cacakan kakara ditinggalkeun bubulanan oge. Hardi luha-loho nempuan ka kamar katingali kakebol meni pohara bilikna garoro wong tapak pelor geus puguh di dapur teu puguh rupana betrak-betruk meni pasolengkrah. Waktu hardi jeung bapana arunggah ka imah dirina teu boga rasa curiga jeung teu nyaho ti kajauhan aya hiji lalaki keur ngincer ngawaskeun. Anu tayalian eta jalma teh tetanggana keneh anu kutaksiran eta jalma tadina teu kungsi milu ngungsi ari katambah-tambah asup jadi mata-mata ti pihak Belanda jadi tukang tunjuk. Sanggeus hardi jeung bapana katingali bener-bener asup ka imahna balicet eta jalma anu ngincar teh ngaleos duka ka mana jigna anu keur diincarna mah yongjon wae tengah tongo nempuan kaayaan di jero imah. Aduh Gusti,
watir teuing bah itu kelenci opatanana gempar jeung ieu ge deui si jalak pae ceuk Hardi barina nyarita kitu teh ceug kana tulak panto dilaan tuluy dipake ngoeran bangke kelenci ti kolong dikaluarkeun. Watir teuing euy, bapana Hardi nyarita bari noong tina congang ka kolong. Bah, naon atuh anu deuk dibawaan teh? Daweuh naon-naon geuning. Ari lain ieu mah gupet butut wungkul. Kana naon nu kieu mah dibabawa ge ka teu ari. Keun barina ge Hardi ngurus-ngurus teuing babaeun. Najan di ayana ge moal bisa kabawa. Bujang-bujang mawa paparabotan. Cacakan mawa badan sakujur ge sakieu ripuhna. Keun teu kabawa harta banda ge teu nanaon. Teu jero beuteung ge lengoh. Boga milik jaga meureun kagantian deui. Henteu aya milikeun bae. Geus paeh mah moal aya nu barang bawa harta banda. Ngan urang mah mihapekeun ka maneh ti ayeuna. Bisi wae abah paeh ti heula upamana omat indung maneh panguruskeun anu bener. Atunya kitu deui bisi indung maneh ti heula meureun abah diurus ku maneh. Wah, abah mah sok los-los kana caritaan kitu nu lain-lain. Keelanan bah ulah ka mana-mana. Hardi deuk miceun heula bangke kelenci jeung bangke si jalak watir. Tong lipiceun di darat ka ditu miceun ka wahangan ngan kade wae bisi aya oray heug barala pisan. Jeung buru-buru ulah lengle urang balik deui bisi kaburitan di jalan mangkani geus liwat wanci asar ieu teh. Engke mah tong jalan kanu urut bieu urang ka ditu wae kawetan mapai irigasi ceuk bapana goledag kekedengan di tengah imah dina dipan. Geus kitu mah rigidig Hardi ngajingjing carangka butut anu dipake wadah bangke kelenci jeung bangke hayam jago anu maksudna deuk dipiceun ka wahangan anu pernahna eta wahangan ti imahna teh kurang leuwih aya kana 100 meterna. Barang jung Hardi miceun bangke kelenci jeung bangke hayam anu kutaksiran aya kana 40 meter mah ti imah ujug-ujug gurutuk wae datang tentara Belanda. Jalan ti dapur jeung ti panto hareup kurang leuwih aya kana 7 jelemana kadalapan bangsa urang. Nyaeta jalma nu ngintei Hardi jeung bapana teh basa arunggah ka imahna. Kaayaan Suheli dina waktu keur lalangkarakan dina dipan teh maningat renjag beungeut ngadak-ngadak jadi sepa hate ratu glir nu tutunggulan. Hopotram angkat tangan koe ini tentara Raja Bedug ekstremis koe peletak sirah jeung tarang Suheli dihanca ditapol ku gagang pistol nepi ka tarang buncono rejebak getih ngalai mapai kana juru panon. Aduh, ampun juragan, ampun. Sanes abdi mah, sanes tentara juragan, sanes juragan. Abdi mah sanes tentara, rakyat juragan, rakyat abdi mah. Tong make jeung mungkir sagala Suheli. Dewek nyaho ka si laing. Bareta si laing basa jadi tentara pesindo. Si laing nyangka mata-mata Belanda ka dewek. Maneh jadi tentara pesindo, tukang ngarang somna, tukang maehan jelema-jelema. Ayo aku sia Suheli. Hutang pati bayar pati, hutang getih bayar getih. Aku sia, aku. Aduh, ampun. Terumasa aku ring jadi tentara. Terumasa aku ring geus maehan jelema. Aduh, tobat Gusti. Aduh, alah. Aduh. Ampun. Tobat. Ampun. Untung aduh-aduhan sia. Kepala pemberontak Raja Bedug. Rasakeun pembelasan aing sia. Ayo nangkuban sia. Asuk. Nangkuban sia, babi. Karawak awak Suheli dicakalan ku dua militer Belanda geus kitu jung diangkat geblug Suheli dibebetkeun satakarna kana palupuh kuat ka imah ge karasa inggeung. Awahing ku tarik-tarikna ngabebetkeun awak Suheli. Geus kitu dadana pada ngaluluh jebak kekemplongna pada najongan kuat ka babalongkengan. Tidinya cekuk gadona ditajong ku sapatu anu sakitu regesna ku paku cereme. Pokpor bedil kadenge pating peletak dipake ngabantingan sirah Suheli anu sakitu ripuhna. Beungeut Suheli geus teu puguh rupana anu hartina badan mandi getih huntu marurag. Igana geus kana pati potongna teh urut pada najongan. Teu beda ti najongan bal ditajong teu ditu ti dieu nepi ka awak Suheli gugurentelan. Maneh subaca
Cek hiji militer Belanda. Apakah betul orang ini Raja Bedug? Betul Menir, ini orang bekas anggota Pesindo dan sudah banyak orang-orang yang dipotong lehernya. Yang disangka olehnya orang yang dibunuh itu adalah disangka jadi mata-mata anjing Nika, katanya. Ular Subarja. Ente juragan, abdi mah ente lebet tentara naon-naon juragan. Ente si asu. Ya Allah, ampun Gusti, tobat, ampun. Suheli, batan kitu mah leuwih hade aku terang-terangan, tong make dipungkir sagala. Lamun maneh hayang panjang umur, naon anu kedah di aku atuh. Terumaos abdi mah janten tentara juragan. Lebih baik tembak saja Menir. Nay, Suheli. Ulah juragan. Banal mana tentara, coba terus terang wae engke ku juragan diangkat jadi militernya. Cek hiji militer Belanda nyaritana ku basa Sunda mani jelas nakara. Juragan, sanes abdi ngabantah kedah ngangken kumaha atau abdi teh juragan. Kumarge tetap terumaos janten tentara. Menir Subarja, bagaimana orang ini, Lebih baik bunuh saja Menir, karena sudah jelas ini orang jadi mata-mata dari pihak tentara Raja Bedug. Aduh, ampun juragan, ampun. Cek Suheli leungeun duanana Manir Rangga Cimata Pabauri jeung Getih anu ngalai tina tarangna nyerak celakan Masehan Palupo. Koe mau merdeka ya Suheli, silakan koe merdeka di dalam tanah bersama cacing ya. Celegir. Allahu Akbar. Kudupruk Suheli nyuuh leungeun duanana ngaleper ambekan ngahegak kesang maning morolok siga nutas mandi. Getih tina lebah dadana ngocor tapak pelor pistol. Sanggeus ngarasa puas ngayakeun tindakan anu keji terhadap dirina Suheli, harita keneh militer Belanda jeung anjing Nikana. Tarurun bari pating cakakak saleuserian. Aduh, aya tembakan dekeutna keur. Cek Hardi nyarita sorangan bari ngabalangkeun carang kabutut kawahangan anu dieusi bangke kelenci jeung bangke hayam. Geus kitu mah balanyang Hardi lumpat gura-giru balik ka imahna ngarasa hariwang jeung melang kanu jadi bapana. Bari panon teu oleh culang cileung kakenca kakatuhu sieun pasangrok jeung Belanda. Abahing ku gancang-gancangna tekung si 10 menit geus deukeut ka imahna, ngadak-ngadak hate ratu glir nu tutunggulan. Dumeh ngadenge di jero imah aya sora nu kegerungan. Barang asup ka dapur kalawan geus unggah kalawang panto anu dekat tengah imah, kasampak bapana keur ngalangsud anu maksuda mah dek kaluar. Toloba anu dipikir deui gabrug Hardi ngarangkul awak bapana bari dicengcerikan, awakna digulang gaper. Aduh, Abah, ya abdi Abah, tobat Gusti Nu Maha Agung, biadaha benar-benar anjing Belanda teh. Hardi, iya Abah, purah Hardi, ku Abah didoakeun maneh sing salamet mihap pe maneh Hardi kieu balukarna hirup ngabelaan harta banda. Muga getih Abah anu panung tungan jadi tanda penebusan pikeun maneh ngabela bangsa jeung nagara. Hardi Abah ampura Abah. Aduh Gusti Nu Maha Kawasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi Gusti tiasa nampi iman Islamna pun Bapa, kalayan mugi dilagakeun alam kuburna dipaparin caang padang. Abah, mugi sing ridho ku abdi anu tangtos teu tiasa kapulasaran. Abdi janji bade ngayakeun penembusan darah Abah ku tindakan kakejemanana si angkara murka.
Kitu carita anak Hardi dina waktu harita bari tekendat di barung ku Cimata murubut rag-ragan seolah-olah ngahujanan layon bapana ku akibat kekejeban bangsa dengan anu tayalian nepi ka suheli korbanna teh bibit buitna ku panuduhan ti hiji jalma bangsa urang keneh anu katelah Subarja. Benang disebutkeun ngaran Subarja teh lamun diparengkeun teh mah ku Gusti Nu Maha Suci pimitoheun Hardi nya eta bapana Patimah. Batin Hardi dina waktu harita ngarasa sabil kantun gegetun pabauri jeung sedih ngarasa nafsu hayang males kana kekejuman bangsa penjajah. Sedihna ningali layon nu jadi bapana anu tinangtu ceuk pikirna amo bisa dipulasara da puguh kaayaan di daerah musuh tur teu aya deui batur iwal Hardi sorangan. Sanggeus Hardi puas ngagulang gaper kalawan ngahujanan Cimata kana layon bapana ret ningali kalawang panto dapur katingali tina sarisig awi Batara Surya geus meh tunggang gunung teh belah kulon katingali cahyana ngagebur semu berem matak nimbulkeun jadina panas batin. Abah doakeun abdi ti alam kalangkengan kalayan mugi sing ridho ku abdi dikantunkeun. Nuhun Gusti nu sifat Rahman Rahim. Mangga jisim abdi sejanyangkakeun ieu arwahna pun Bapa. Abah pileleyan tepang mung dugi kadanget ieu kalayan mugi abah sing pasrah ulah mika abot ka emak sing percanten ka abdi. Ragamang leungeun Hardi ngusap rarai layon bapana nepi ka panon layon anu tadina rada meletet jadi rapet teu beda ti jalma nu keur sare. Tidinya sirah layon diusapan menang 2 kali ngusap di barung ku Cipanon rag-ragan ku teu sangka bakal paturai jeung nu jadi bapa. Geus kitu mah Jung Hardi nangtung tuluy ngojengkang anu maksudna deuk balik kanu jadi indungna di pangungsian. Sate acana turun ti imah dina pelebah lawang ret Hardi ngaliuk deui ka tukang siga nu panasaran hayang ningali rupa bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Hardi juturun lempang manigura giruna keur domeh ningali Batara Surya geus deuk ngaleungit anu moal lila deui ge nincak kana wanci magarib. Be kumaha geus burit mangkaning jauh keneh lalakon di mana ngadon ngarareb nyingkurkeun diri geusan salamet tur bisa tepung deui jeung nu jadi indung. Hayang nyaho wae deuk kalemburna Patimah sugan aya kalawan sugan ngaku cek gerentes hate Hardi pikirna boga rasa asa kapahung teu beda ti lauk asup kana bubuk bisa asup teu bisa bijil. Tapi ngarasa bingung na teh teu lila timbul hate gede deui lempang asa beuki gancang hayang buru-buru tepi kanu deuk dijugjug anu teu sakumaha lila geus anjog ka lemburna Patimah samalah suhunan imahna ge geus katingali. Reg Hardi eureun lebah kandang munding kosong anu pernahna ka imah Patimah kurang leuwih aya kana 20 meter deui. Aya kitu Patimah teh tapi jandelana mah masih muka keneh jeung katingali sinar listrik ngempray. Sampeurkeun entong kitu ari disampeurkeun ka imahna sok sieun teu ditampa ku kolotna jeung ongkohanan kadenge sora nu keur ngarobrol. Keur kitu dikersakeun tina janela aya gadis nonghol nempo kaluar kalawan panon Hardi teu sirikna dibelel-belel nyidik-nyidik kana rupa eta gadis barang breh teh tetela buah hatena anu katelah Patimah teh. Teloba anu dipikir porosot Hardi ngudar ka mejana tuluy dipake ngagupai-gupai anu kabeneran Patimah nempoon. Bener Patimah geus poho ka aing sangkilang geus nempo ge make ganca ngelok deui jandela ditutupkeun. Kakarage nyarita kitu batin Hardi ngalenyap katingali Patimah lumpat bari luak liuk nyamperkeun ka Hardi anu keur nyempod sisi kandang munding. Patimah, Kang Hardi, aduh Gusti Kang Hardi, gabrug Patimah ngarangkul kena badan Hardi anu keur dibuligir teu di kawas-kawas acan nepi ka timbul rasa suka sedih denyut jantung pada ngarasa deg-degan ku ayana dada Patimah anu sakitu montokna teh meh rapet. Kang Hardi, cek Patimah anu harita kakara leupas tina rangkulan nyaritana di barungku ambekan mani ngahegak. Bade ka mana Kang Hardi teh sonten-sonten angkat ka dieu. Patimah, ku ayana Kang Hardi ka dieu teh sayaktos nama sareng Abah anu maksudna bade ngabantunan paparabotan.
Namun reg Hardi nyarita ngarandag bekebat nyarita teh hesen kereti korong ngadak-ngadak asa seset timbul Cipanon nyalangkrung. Namun kumaha Kang Hardi? Patimah nanya deui bari netep kena banget Hardi anu pinuh ku rasa curiga. Anu mawi Pat, perkawis abah teh dia ngantunkeun akibat aya nu nembak di rompok pisan. Kaleresan Kang Hardi waktu harita nuju miceun bangke kelenci sareng bangke hayam kawahangan. Abah maot? Ya Allah, Gusti nu agung, cek Patimah nepi ka panon anu sakitu berolok na teh meh teu aya sinaran kulantaran katutupan ku Cipanon anu ngembang. Janten kumaha atuh ayeuna Kang Hardi teh? Sinerang naha bade di dieu deui atanapi bade ka mana? Patimah maksad Kang Hardi teh kawitna mah mung bade ngabantuan paparobatan wungkul anu salajengna bade wangsul deui ka pangungsian ku jalaran melang ka emak teu aya pisan rencang sinareng kaleresan emak teh nuju ka kandungan. Ukituna manawi Kang Hardi nepangan ka Patimah teh wireh ngimutkeun parantos sonten sok sieun walurat di jalan nya maksad mah bade ngiri ngarereb sawengi sawios subuh-subuh Kang Hardi bade wangsul. Namun kitu ge ketah upami Patimah ridho kalayan ku sepuh kawidian upami henteu mah sawios Kang Hardi bade satekah polah wae sarungkar salingkar dinusuni. Kang Hardi, kanggo abdi ngaraos abot kalayan disasarengan ku kasedih. Ku ngupingna kasauran Kang Hardi nembe teh kantun bati hatena. Namun abdi bade sasanggem teh ngaraos abot. Nah aku mah Pat make nyebatkeun abot nyanggemkeun. Kang Hardi sanes abdi teu hawatos. Sanes abdi nolak alim nampi kana maksad Kang Hardi bade ngadon ngararab di rompok. Abotna teh ku patali papah teu sangka anjeunna gaduh tujuan bilu ka pihak Belanda. Anu cek cohagna mah papah teh lebet janten mata-mata anjing nika. Papah lebet janten anjing nika, cek Hardi mani olohok ngerasa ruas lain dikieuna. Laras papah janten anjing nika Patimah. Patimah teu kungsi ngawalar ku caritaan kulantaran kaburu Cipanon murubut anu akhirna sakadar ngawalar ku unggeg. Patimah batan Kang Hardi matak nimbulkeun bahaya kanggo salira Patimah. Sawios Kang Hardi bade sarungkar salingkar wae. Upami kitu carana papah mah insyaallah Patimah ku Kang Hardi didoakeun lahir batin mugi aya dina kasalamatan. Nya kitu deui Kang Hardi ku Patimah kedah didoakeun kalaya nyuhunkeun dihapunten bilih teu tiasa patepang deui. Kang Hardi jab Patimah nyaritana teu kebat kaburu nyuh kana dadana Hardi di barung kuning hak ceurik. Sakumaha eusi batin Patimah ku Kang Hardi tos kajudi kalayan katampi tali raga katineng Patimah. Namun wayahna sanes Kang Hardi tega ngantunkeun atanapi teu hawatos mung kumaha atuh serba abotna. Ku kituna tidanget ieu Kang Hardi nyuhunkeun piduana wae masad Kang Hardi bade nyumbangkeun darah terhadap Ibu Pertiwi anu hartosna bade ngabela nusa bangsa sareng agama pribadi. Kang Hardi teh tetep bade tega ka diri abdi. Sanes tega Pat namung tos kedahna hiji jiwa muda ngorbankeun jiwa ragana terjun kana medan tempur anu cek bahasa Arab teh mah mati syahid. Ulah Kang Hardi sing hawatos ka abdi. Upami sarupi kitu mah Kang Hardi gaduh maksud kadinya kanggo abdi bersedia rela ngalirkeun darah demi membela nusa bangsa. Patimah sawios kanggo Patimah mah teu kedah kacandakeun kana urusan eta atos linggih-linggih wae di dieu tos raos riung mungpulung sareng sepuh. Batan jiwa Kang Hardi mah hirupna jalmi sangsara komo kieu nu janten bapa tos korban akibat pengkhianatan deungeun anu nyata teu gaduh rasa di kamanusaan. Moal Kang Hardi kangge abdi moal bade bilu kanus janten sepuh sok sanaos aya kasebatna ka bapa. Kanggo abdi batan serah kacandakeun janten pengkhianat bangsa sawios jiwa abdi ancur lebur janten lebu ge rela lahir batin dunya akhirat.
Kang Hardi korban, abdi korban. Darah Kang Hardi, darah Patimah. Anu kawasa aya sagedengan umatna Kang Hardi. Sanggeus Patimah nyarita kitu timbul ngaranjug ningali sinar batre pating Barasati unggal jurusan. Nyebrot kabeh ditujukeun kana beungeut Hardi jeung Patimah. Anu harita eta dua japati sajodo kapahung geus teu aya kasempetan pikeun ngahindarkeun tina bahaya. "Apa coma? Siapa kamu, ha?" Cek salah seorang militer Belanda bari kadenge sora padilna pating korolak di karokang. Anu teu lila Hardi jeung Patimah ditingkar militer Belanda kurang leuwih 10 urangna. Bari tungtung bayonet nyarantong kana badan Hardi. "Hei, ini kenapa Nona Patimah ada di sini, ha? Dan siapa ini ekstremis, ya?" "Bukan, Menir. Ini pemilik saya baru pulang dari pengungsian. Dia maksudnya mau pulang ke rumahnya, Menir." Nei, jangan dusta Nona Patimah. Memang ik telah tahu bahwa ini orang rupa-rupanya ekstremis, atau dia sebagai tentara Raja Pedog, ya?" "Bukan, Tuan. Saya bukan tentara. Sesungguhnya saya rakyat, mau kembali lagi ke tempat tinggal saya." Nei, coba lihat tangan koe, ha?" Cek hiji tentara Belanda bari nongtak lengan Hardi geus kitu dampal lengan disidik-sidik, kaciri dampal lengan Hardi lemes. Teu aya tapak-tapak samodel jalma tukang tani. "Dusta koe, ha? Habak punduk Hardi dipopoh-kopoh perbedil nepi ka awakna nyoloyong. Meh dek nyuksruk nang kuban. "Kang Hardi, jangan dipegang Nona Patimah." Cek hiji militer Belanda nginyang lengan Patimah. Anu maksudna dek ngarangkul badan Hardi. "Koe mau jadi mata-mata Raja Pedog, ha? Koe ekstremis, tukang potong leher orang, ha?" "Aduh, ampun Tuan, saya bukan tentara." Bukan, Tuan." "Bilang lagi bukan tentara." "Ya Allah, tobat." "Ampun Tuan." "Aduh, ampun Tuan, minta ampun." "Aduh, Patimah. Jangan panggil Nona Patimah, ayo bangun." Kulisi Hardi hudang kitu ge meh-mehan teu bisa nangtung awahingku ngerasa ripuh dikerecak pada nyiksa anu satuluyna Hardi diseret dibawa unggah ka imah Patimah. "Menir Subarja, apakah tahu ini orang ekstremis?" Cek salah seorang militer Belanda. Barina nyarita kitu teh di barangan bobokong Hardi dijajak satakena kuat kanangkub dina teh hareupeun Subarja jeung seorang militer Belanda anu katelah Hendrik. Patimah mah ti sajolna ka imah ge gentak asup ka kamarna awak setengah dibebetkeun kana kasur beungeut nyuuh kana anggal bari ngaguk-guk ceurik ngerasa watir ningali waruga Hardi ruksak pada nyariksa. "Ini orang ketemu sedang bicara-bicara sama Nona Patimah di belakang, Udang sia." Cek Subarja bari noker awak Hardi anu keur ngudupung. Kulisik Hardi hudang sirah melenguk tungkul kulantaran getih tina tarangna ngalai kakbuk Hardi dijenggot tepi ka ngalenggah ka tukang. Maneh teh si Hardi, anakna si Suheli nya. Geus wani-wani ngayakeun penyelidikan ka daerah urang. Teu nyaho bapa maneh geus modar akibat neureui pelor. Ayeuna anakna deuk nuturkeun nu jadi bapa hayang merdeka jeung cacing. Hardi, di mana ayeuna batur-batur maneh, ha? Aduh, ampun Pak. Duka atuh abdi mah teu lebet tentara. Sareng abdi ka dieu teh sanes seja bade nyilidik, Pak. Ka dieu teh seja bade wangsul deui kasarakan abdi anu kapungkur. Mantong nyeun alasan si Hardi. Ayo aku tong nurut anu jadi bapa maneh. Ayo aku. Aduh, ampun Pak. Laras teterang. Pak. Teterang sareng teu rumaos abdi lebet tentara, Pak. Aduh, ampun Pak. Ampun. Allah Gusti, tobat. Jadi bagaimana, apakah betul tentara RI Menir Subarja? Cek hiji militer Belanda nanya ka bapana Patimah bari ngareret. Betul Menir. Nei.
Cek Hendrik bari jung cengkat nangtung lempang siganu diatur nyamperkeun ka Hardi anu keur nyangkorah sisi tembokan. Geus kitu ceg leungeun Hendrik nyokot cameti buntut Cucut anu ngagantung dina tembokna. Aku yang benar koe, apakah betul tentara RI atau Raja Badug, ha? Hayo bilang. Bukan tuan, jawab Hardi bani lalawunan, sorana gemeh teu kadenge. Cileger, ampun tuan, cileger, cameti di babukeun ka Hardi. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, mugi Kang Hardi anu nuju nyangga panyiksa ti jalma biadab neda dipaparin kakiatan Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Fatimah sajaroning keur cerik teh mungguh batinna mah teu weleh sasambat kanu kawasa. Menir Hendrik, lebih baik ini orang terus saja bawa ke tempat tahanan, cek Subarja anu harita keneh leungeun Hardi di dua anak di talian ku tambang. Geus kitu sukuna direngkas nepi ka awakna ti beubeut nang kuban. Tidinya mah durug-dug Hardi digalusur teu beda ti narik roda atawa ngagusur bangke anjing. Fatimah, coba keluar heula sagedeung. Papadek aya picaritaeun. Kulisik Fatimah hudang tuluy lempang nyamperkeun ka bapana gehek diuk dina kursi. Batin ngalenyap dumeh ngareret tegal pinuh ku getih anu kaluar tina badan Hardi. Naon sababna Fatimah make daek ngawangkong jeung si Hardi? Anu kalawan lain usum lain mangsa. Kapanyaho si Hardi teh turunan jelema jahat, tukang maehan jelema deui. Entong boro-boro ning ayeuna geus katingali manehna jahat. Cacak ti baheula ge keur papah teh kacida teu panujuna. Fatimah babarengan jeung si Hardi. Papa, saemut abdi kanggo Kang Hardi teu acan pernah ngajalankeun kajahatan. Kalayan terang anjeunna teh telebat kana tentara nawan-nawan. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.